ngentaskeun hanca anu sasi kamari sugan arunut keneh naon menurut biasa kunci sukses. Alhamdulillah ya kena nu ewi orang manusia keluar di masjid senal eueuh hirupan pokok. Alhamdulillah ya kene kamari teh ngobrolkeun tentang kunci sukses versi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kahiji kamari teh kunci sukses teh ilmu, muka dua takwa. Kalau pernah di kesempatan nubaris diobrolkan tentang takwa. Naon si anu ngaran takwa teh? Hari kalau menyebut takwa tatak di bawah. Memang masuk itu. Nah, ari takwa teh disebut takwa teh intisalul ma'mur wajtinabul manhiyah. Turut-turut karena perintah Allah, ngajauhan larangan Gusti Allah, itu udah takwa. Urang dongkap ka ieu tempat, ieu teh atuh aya paksaan di RT masing-masing. Teu aya paksaan di tatangga, teu aya. Estuning urang teh turut karena perintah Gusti Allah, itu tanda takwa. Jauhan larangan Gusti Allah, kemudian larangan Gusti Allah dijauhan. Model mana contohnya seueur pisan contohnya naon dilarang Gusti Allah. Tadina ieu kesempatan ijinan disimkuring reka gua teh surat Al-Baqarah halaman pertama di dawuh Allah manawi disuruh lepata hartos nama wallahu a'lam. Saur Allah alif lam mim, hartosna alif lam mim teu aya nu uninga ngungkul Allah matak wallahu a'lam. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Muncul bahasa orang, ieu kitab teh geus moal diragukeun deui. Hudal lil muttaqin, jadi pituduh keur jelema-jelema takwa. Jadi ieu kitab teh keur rumus de jelema-jelema nu takwa moal nyengsar tina Al-Quran. Jadi satu perbuatan nu keluar tina Al-Quran, maka itu jelema tos nyengsar akidahna, jauh tina Al-Quran. Jelema takwa mah cek Quran halal nya halal, cek Quran haram ya haram. Quran teu bisa dijieun heureuy, Quran teu bisa diluca leceh. Sakali kitu Quran mah terapne rek ka jalma nu kumaha ge teu disingsalkeun, sugan sakalian ajengan mah meunang meureun gitu. Cek Quran gitu. Jadi reka naon reka ajengan reka naon cek Quran gitu. Abdi nyamungkeun sakumaha nu kapanggih abdi tina Al-Qur'an. Matak bisi teh mah aya urang dieu katakol meusan ada teu aya. Kan sok gunung di sana. Uang di ditu. Beda dah macana kita mah teh. Gunung teu kokok atau cenah ada sakadewe. Jadi kok nanti sekalian terus ka maneh. Tak Quran mah teu biasa disengsar walaupun sekalipun pangkatna ajengan kekewe nyengsar mah tidak aturan. Al-Quran sami sareng hukuman kajalmi biasa-biasa. Aya Quran teh rumus keur jalma nu takwa. Nu kumaha si ari takwa? Saur Allah dadawuh jalma takwa teh alladzina yu'minuna bil ghaib
hiji cirina jelema takwa jalma nu percaya kana goib. Jadi goib teh aya di mana kain teh nenyo ngaran ge goib mah ya goib teh katenyo tuh ayeuna keur rame geuning mabutkeun goib pesulap jeung betul. Ya Allah da ge nyaho ka mabutkeun mah keur pasrah rencana batur mah parebut goib. Goib teh aya ngan kacek sok salah nu kumaha si aya goib eta nu salah nu kumaha si aya goib sabab loba keneh percaya lemah percaya keneh karena kasurupan ngangap teh kalau di abdi wallahu alam di dia udah teu nyaho dengan teu jeung sok ditanya gara-gara nama kitu kelompok jeung kasurupan tanya sayo panabah cenah non cenah hiji ka dieu bismillah suudud hayang di samsul cenah Allah bismillah besangan kana di samsul itu aya cenah warungna ge nutup duitna we coba aya di pake duit eta geus ngacabur maksud goib di dieu teh lain nu itu jika teh heula abdi nganyang ka Cisarua Bogor gaduh mamang parasan di ditu teh tuh aya pasantren geuningan di Cibarengkok Cisarua teh parasan pun mamang anyang bae di dieu mah cenah alo oi rame kamari kunaon kitu aya jelema diberi pasaran harus di pasaran teh bisa ngabri kitu atuh mun aya pasaran bisa ngabri mah geunah jeung mun aya mawat ka ngadrok. Ya eta cenah jelema lieur teu didatangan ka imahna didatangan bae teh ngabohong cenah teu didatangan teh ngalepar mangke terus ngumpulkeun jelema bener teh diberi pasaran kieu cenah aya kudu dibejakeun mah uing teh pas ngarona tuh dibuat kaburuan tapi masih dieu samping dikonggoyangkeun dikufitkeun nganyit uing loas lumpat dan rata-rata panjelema mah patalukan gitu ya boro-boro bapak-bapak abdi asup dengan begitu aja dijijak yang makasih ya pasaran ngaberi pasaran nganyit ke hati gitu tak maksud goib di dia urang kudu percaya karena goib teh itu mana ayatna Allah urang teh ayatna Allah teh pan maha goib jadi maha goib teh nu nyiptakeun goib sahadeui malaikat urang teh wajib percaya na aya malaikat mana deui surga jeung neraka surga teh teu katingali kiai ge walak-walakan ngomongkeun neraka da can nyahoon teh waktu jadi ngomong tanpa panenyo dan ku kaimanan teh jawab teh urang teh percaya kana nu gaib di antarana surga jeung neraka tak urang wajib iman percaya bahwa surga jeung neraka teh aya buktina kumaha jelema nu percaya aya neraka teh naon moal wanieun ngarampak larangan Gusti Allah belecek urang ka dieu teh sabenerna mah ieu teh sieun Gusti Allah bendung sabab Allah nyeun dua tempat hiji surga dua neraka wajib urang teh iman jelema takwa mah geus moal ragu deui surga jeung neraka aya kagening cenah loba nu iman oge percaya aya surga jeung neraka tapi giliran teh salat mah cenah teu daekeun we macana eta kade iman mah iman teh jelema teh percaya mah percaya aya surga jeung neraka ngan kacek beda pilihan paksa wae ngagotong entong teu aya pemaksaan Allah menawaran maka cek Allah di dalam ayat sajian al jannatu hakun wan naru hakun jadi surga hak neraka ge hak hadepok mah teh wae euy bisi resep ka neraka tuh ujak aja bisi resep ka surga wae
tuh matak teu kudu urang teu tukang kurang ngamingu tapi ka batur teh kanu tara ngamingu goblok sia ka sekolah keun bae si eta mah milihna ka neraka keun bae teu aya paksaan tuh kiai ge teu nyieu tapi ka bublak gaplok kanu tara salat nya naon atau didenge sia kiai maksa sia kudu salat keun bae tong didenge beda pilihan kiai mah reueun ngajak hayang ke surga gitu anu mungeun diajak teh milihna teh neraka urang mah urang sababnya mun neraka teh milih teh ka surga sehingga tas capek tas naon tapi kawani urang berangkat ka dieu ieu teh tanda takwa da urang teh sabenerna mah ieu teh lain hayang-hayang teuing di ka dieu teh lain diukurkan ku nafsu mah sakitu wegah luar biasa rek ngamingu teh tapi ge curang cileung nih ka kadupana dek meuning ka Cibuni batur mu saring dia ge tadi si saya mantep tekan teh ate sileung bea di marukumaha deg-degan dari do kene kapiheulaan ngamingu sabenerna mah daripada kapiheulaan ka Cibuni asli nama itu cek nafsu tapi urang ku Allah diberi akal tapi ka urang sabab ku Allah diberi akal bisa memilih mana hade mana goreng jalan goreng berarti milih ka neraka jalan alus berarti urang teh milih ka surga wajib dah mun jelema teu percaya aya neraka ayana surga kufur teh jelema kunaon make kufur teu percaya karena ieu aya jadi naon deui goib teh malaikat mah geus puguh minum diomongkeun ku kiai teh naon bahas teh waktu urang dibangkitkeun di kubur wajib urang teh percaya jadi ulah nganggap sanggeus maot teh geus dingin tong nganggap itu urang teh bakal dibangkitkeun iraha waktuna ke yaumul kiamah dina poe kiamat iraha waktuna kiamat teh wallahu alam ngan Allah masihan bocoran poe Jumaah ayeuna teh malung naon Sabtu sok sabaraha poe deui poe Jumaah ngan Jumaah wallahu alam teh Jumaah mana ngan Nabi masihan tanda saur Kangjeng Rasul tong kareueung salagi di alam dunia masih keneh aya nu reuneuh awewe nu daekeun keneh reuneuh moal waktu kiamat kuduna mah urang teh kan reuneuh teh nganuhunkeun beneran aya nu meneyang usap kuduna muhun kitu eceu keur ditampili ayat keneh mah anu haramnya di alam dunia tenang kiamat moal wakadar yang ulah di urang teh boga cita-cita Gusti panjangkeun umur teh mun bisa mah tapi ka kiamat entong naon make kitu karena kiamat mah jelema geus ngacabul ayeuna mah atuh masih keneh darek minggu dilakene tong ke sing jongjon di Cibuni kemungkinan kiamat sing anteng urang teh tong ke tuluy jeung Nabi di mana-mana aya keneh aki-aki teh moal ka kiamat aya keneh aki-aki mah tong keueung mara mun aya aki-aki teh goyot nuhun kitu king ieu masih keneh daek jadi aki-aki penyelamat dunia teh aki-aki nu kumaha nah kitu hungkul nu jadi penyelamat dunia teh aki-aki nu kumaha udang cenah ti peuting alhamdulillah cenah abdi sok nanggung na Persib lain gitu aki-aki kudang ti peuting kedepret tahajud tah begitu teh bakal teger cenah dunia teh lain ketika aki-aki lain bieu lain sakur aki-aki kudang ti peuting teh kiih nagog deui na TV lain gitu eta mah kusrukeun tanu getol tahajud gudang di beuting tahajud tobat ka Gusti dulu maca istighfar eta teh
seorang penyelamat dunia. Tah engke urang deur teh kiamat abeh nu maot pangheulana tapi kan akhir tah urang teh bakal harudan deui di kubur. Tuh. Memeh eta deurna kiamat Allah ngagoncang hiri dunia digoncang heula dunia. Dor dikebrengkeun dunia gunung meletus kabeh oge. Lautan bakal amplop. Ieu dunia digolongan ku Gusti Allah. Diganti kabeh kana oge. Ku Allah teh diganti moal dicak taneuh urang teh genah ke mangkung semua geus naon. Naon make kitu diganti ku perak taneuh. Ganti taneuh ku perak. Panon poe ge bisi cenah kurang canggih jelema teh. Gusti Allah ka urang si kurang canggih cenah hiji mah didobal ke masalah. Itu mah ngagebrai salapan. Bari cek sabali riwayat 40 hasta dina sirah urang itu teh. 40 hasta mun sahasta sameter 40 meter. Wilujeng tengah poe mah. Tadi dinya ieu dunia digeder kabeh makhluk anu hirup kabeh ge bakal parae. Tatangkalan naon kabeh malaikat termasuk tukang nyabutan nyawana ge malaikat Ajrail kabeh ge bakal naon. Di alam dunia sabada kitu teh ku Allah teh dihujanan we teh. Dihujanan geus digebrek ruksak kabeh di alam dunia teh. Unggul cenah nu ruksak teh mun dina jasad jelema dina gebregan eta menungkul moal ruksak teh cungcurungan matak sing Arabik nya teh tong dilalaurakeun cungcurungan teh teh cungcurungan cek urang Inggris menyebutna teh luhurna pun bool aya teh cungcurungan cenah ti organ jelema moal ruksak tong dilalaurakeun aya diuk teh geura mujang jige wah mun sopan sinya urang. Nah, jadi bener dunia rusak apa yang naon bakal rusak di jasa jelema cungcurungan mau rusak. Ya Allah mun nurunkeun hujan. Lila anak 40 poe 40 peuting ge hujan digeder. Ngan caina beda jeung hujan ayeuna. Mun ayeuna mah hujan eueuh bauna, engke mah kalmayini rajul seperti cai manitna lalaki. Hanyut madadeunya. Tah didinya jelema teh barangki ti pakuburan. Jelema teh teh barangki ti pakuburan. Tah eta teh disebut yaumul ba'ats. Urang teh bakal bangkit deui. Di alam dunia pan sabeudeuh urang paling banter atuh aya mah 150 geus jarang. Tu abdi ge gaduh nini. Nini teh yuswana teh 130 genep. Tapi kayeuna teh kana duit nyaho keneh kau mau udud. Eta kana udud. Namun injuna kayaknya datang tuh mere udud baut teh. Ditanya. Gimana kumaha? Ditanya ke dia udud teh sapoe-sapoe tinggi juga budak bola diungkus. Jago. Ini ngerokok ya. Baru kumaha? Aya keneh di kayeuna. Anak-anak nang geus loba nu nuntutan. Walau baheula bener karuat mesin teh. Belajar mu ayeuna dia eta 50 hidada yang dagang. Itu mah cangker keneh. Tuh cangker keneh nang kace. Soalnya linglungan. Aya linglung nama. Mau gidi jeung salat ka mana teh ngeureupna. Gitu. Mana yang harapna? Namun kai itu abdi mun kai itu manja. Kayak mobilan kan. Begitu dah yang mobilan. Kali bawa tariknya sampai karuaseun. Naon mah kitu disada. Naon teh bahan bucah naon diri kita pipina ka gobar. Manja. Ayam ibu. Balikan deui. Urang teh wajib percaya bahwa eta teh aya bakas.
Jadi lain urang percaya ke Allah, percaya ke malaikat, surga neraka. Urang bakal dibangkitkeun ke dalam kuburan. Dunia mah urang ngan sakedeung. Nabi ini nantos ngawartosan cek Nabi umur umat aing moal jauh ti aing. Ari Nabi sakumaha 63 tahun. Kalau mah tareret nu kepala genep. Tilu Agustus deui pos we. Moal pati jauh moal pati jauh tina eta. Coba kan sakitu di alam dunia mah. Tapi ke sabada urang bahas eta. Moal aya kematian deui. Moal aya panggih jeung maot-maot deui harita. Begitu urang naon lamun ahli surga bakal abadi di surga. Lamun ahli neraka abadi di neraka. Namun milihna kana neraka ayo urang mah bingung batu milih surga. Jelem teh urang ka surga. Datang teh urang ka surga. Urang teh leuwas. Nya baturan leuwas, baturnya urang leuwas. Naon make kitu? Bah urang macam mah teuing kieu da penyon anjing. Nah, ayo dong cenah maneh teh. Itu, urang teh bakal kase sajabi ti kitu teh. Unggal poe teh cenah ngasepan. Tuh, ngasepan. Naon make ngasepan? Sabab di alam anaon di alam surga mau urang alam akhirat. Itu lain ngolotan. Unggal poe teh urang teh kalah ngarusan. Deueuh gawe. Gawe naon? Hiburan jeung hiburan. Piraku eta ka surga teu kabita. Urang teh hiburan jeung hiburan we. Moal ngomongkeun kabingung moal. Make hayang gawe hayang anu naon make kitu fasilitas geus disiapkeun ku Gusti Allah. Bisi beuki ka awewe panggoreng patut-patutna ieu. Pangbalangsak di surga meureun keur di dunia teh saeutik mau bakalna teh. Gitu mau bakal dengan saeutik ngamingu cukup usah kali. Cenah ini sebeuh saminggu sakali teh. Itu kayak gitu. Teh teh siapkeun awewe teh jang kitu teh 70 bidadari. Teh jang pangpetotna 70. Wah, anu kitu mah pangminengna ngaminguna ratusan atuh. Urang teh ku sinas kasur sinas susu we. Ratusan bayangkeun. Tina saurang 2, ayeuna 200 bidadari sabaraha puluh. Nyaho sok. Maksud bisi urang di dunia teu kaalaman. Di akhirat. Di dunia mah urang teu kaalaman hiji oge. Da borangan. Jadi gitu mah yang melintit urang. Coba yang melintit masuk pamajikan aya genep dari jelema. Hiji. Ya Allah di tanah teh opat urang teh. Opat. Ya istilah pakai ya tokel kan. Dia memang anger. Abdi ge ngomong gitu sudah bukan jauh di pamajikan. Ya, harupan mah. Kemarin kuat sarua. Bisi pajakeun cenah kiai mah jeung teu sieun pamajikan waduh. Sarua gitu. Lalu makanya itu, abdi pernah separing banyak pemajikan. Ada urang nama. Orang ini mah gomok. Gitu. Tepira. Tuh penuh biaya ke morat resep kena ke diarah. Jadi diarah nih ke morat teh. Jadi laku ke morat. Jadi itu laku habis surga. Bosan. Kena jadi jam nongen wali ke bosan. Jadi bosan miliaran teh. Tuh. Ada tukang miliaran pan kok panggil jelema. Pan ari wing pan nyaho meureun kaset. Jadi maksa we teh enggak bisa bukan. Tapi kan salah SMS. Apa nih man gua. Naon cenah ieu HP cenah teu salah teh. Cenah seneng SMS pek-pek cenah poe ngepena mangawara. Coba ya teh nya. Urang teh amok ningali adat kitu teh ka teh. Adat kitu teh amok, tapi teh nyingsionan. Wah, seueur berkurang. Wih pula aduh. Ngajoprak tadi. Sulitan tapi kayak tuan gitu.
Saboler. Kau. Tanah hati aneh sudah. Gerak puasa uwi. Wiridan uwi. Itu ngolwin tanah mana. Tahu orang teh mau bakal hayang naon. Makanya teh gobe. Gelis-gelisna widadari. Itu widadari ku gelis-gelisna lamun teh amah widadari noongkeun cingir ka alam dunia ditolongkeun kitu ke. Ieu panon poe surong. Kunaon ku mencrang-mencrangna keur saha teh keur takwa. Ku mencrang-mencrangna widadari sehingga cenah naon pakulitan lamun seun ngaleut ka dieu teh cenah nyolok katingali kana carana sungsuangna teh cenah katingali ceuk urang teh mustahil make tingkah kitu ieu teu mustahil da itu mah ciptaan Allah di dunia aya makhluk nu katingali sungsuang naon ubur-ubur dede dah jangan Sunda ubur-ubur katingali dan naon oke itu teh kitu teh gambaran widadari teh model gitu teh keur lalaki nu takwa awewe mah moal ka bagian widadari moal awewe kita cenah kumaha majikan deh nah kumaha cenah majikan deh awewe urang nu ayeuna di alam dunia lamun teh mah jadi ahli surga eta awewe ku Allah dijieun ratuna widadari ku Allah teh tidak meratuna di ditu teh nu biasana wae kagelisana model kitu ku urang sulit dibayangkeun sok komo ratuna mah aya ratu belenggu teu aya ratu goreng teu aya ratu hideung ratu mah biasa-biasana mencrang kecuali ratuna pamajikan eta teh di Afrika. Pemajikan teh Obama eta mah mancidal ratu teh nang kieu teh lebih petani ratu jengkeng tah mah urang lamun solehah pemajikan urang tapi ka jadi ahli surga ku Allah didamel ratu naik para widadari ke di surga kumaha cenah bae sok loba kumaha geuning dia teh sekolah kumaha cenah lamun awewena teh itu lain ahli surga ahli neraka ai lalakina cenah kumaha lalakina geus moal mikiran pemajikanan naon make kitu itu geus teu kacapa kalau batin kumaha cenah ieu mah awewena soleh asup ka surga ai lalakina karabok di neraka kumaha eta salah milih meureun jadi sakeluarga teh teu satujuan jadi kabeh teh menangkeun teu milih kana surga lalakina mah getol minggu rek-rek perlu lalakina mah getur salat pemajikan mah tong itu deh keur salat kumaha eta teu berarti salaki teh di surga pemajikan di neraka naon mah kitu salah milih teu salah milih teh jeung urang teh aduh mani pemajikan aing serahkeun kitu tong diserahkeun dan nabi ge aya kumaha tuh urang teh salah milih baheula betul salat di lompat dor milih dan begitu salah urangnya no ayeuna kumaha pemajikan di surga sementara lalaki milih teh kana neraka kumaha eta engke di dituna tah teh cenah dikawin ku tatanganna di dunia urang geus jadi gelis ku batur jadi mun hayang urang sarua di surga sararea di surga suami di surga ayeuna mangka sajalur salaki jeung pamajikan urang getol ngamingu wayahna pamajikan urang ge kudu diapringkeun cenah getol ngamingu urang getol ibadah pamajikan urang ge getol ibadah ameh naon jaga ulah ku tatana boro-boro di surga coba di dunia ge haneuh coba tatana kok kan di surga sabab di surga mah di surga wungkul nu teu meunang teh di surga awewe nu teu meunang teh
kumpul ilu adi urang biji betul menang salian nu eta mah menang we kabeh ge sebenarnya ka Dewi Persik mendadak kegiatan yang Dewi Persik di dunia terlaksana, di akhirat mah insya Allah laksana. Kata kami masuk dua kening mudah-mudahan artis singkat surga bapak lain jamaah juga. Dan makin gitu, tuh urang teh pakai bisa gitu. Sabam tadi teh dilemak pada boga pilihan. Reka surga, reka neraka, wae nganu urang mah ala kadar naon silih elingan silih itu menang ketika ditunggulan jelema beda kami ngomong cakokan kena yang dilihat dah kerang main bayar neraka itu moal bisa urang hayang ka surga ya itu diulang-ulang kami mah ini naon kayak gitu da urang hayang ka surga ngan teu meunang mingguan diniatan ngala surga gitu ulah diniatan itu ngala surga dewe ka ulah ngaliatan gitu naon urang mah ibadah ka Gusti Allah ibadah eta ku Allah tukang ibadah eta ku Allah ke dituduhkeun kana jalan urang teh ka surga kita tuh sebenarnya nah dua kuat dua dikerseukeun hiji tah kembali deui jadi tanda jelema takwa alladzina yu'minuna bil ghaib nu kadua wa yuqimuna shalat jelema tanda jelema takwa teh jelema anu sok ngalaksanakeun kewajibanana yakni salat 5 waktu itu kewajiban salat urang 5 waktu kurang dilaksanakeun ieu teh naon tanda jelema takwa jadi mata ku Allah dibuluhan ku Allah jelema nu salat naon nu sok salat kieu eta buluhna nu tara salat ku itu nyokot jalurna jalur naon teh neraka malahan mah cenah gege di yaumul ba'ats jalma anu tara salat jalma tara salat ka Allah teh dibere ieu cenah dibere oleh naon kejutan jadi dibere ya cenah hadiah ke Gusti begitu dibahas jelema nu salat mah mau dibere nu eta tapi anu tara salat mah cenah kita dibere ku Gusti hadiah naon senal 2 pasang dibahas teh kaluaran mana cenah Jepang made in jahannam jadi khusus naon-naon ge jangan tara salat di jahannam made in jahannam eta bahana tina naon bahana cenah tina besi menang ngeuleuh jutaan tahun ya eta cenah kita langsung ya cenah slopna kita salat hayang slop senang hayang teu no kayaknya jadi ketika urang teu salat urang teu salat aing bae beres slop teh Allah teh geus nyiapkeun senal fasilitasnya itu diberi senal yang naon yang utara sholat siap kan madein jahannam an bahana ge tong sieun teu awet menang prosesna jutaan tahun diasupkeun ge boro-boro cenah kurasa panasna adapna uheabna lamun ieu naon organ-organ dunia organ tubuh dunia dipakai ayeuna mangkat cenah itu bakal nguruluk daging wah bosna ieu deui ke disolongkeun ega si hayang dibejakeun si hayang senal eta carana teh kitu salat salat hadiah kumaha cenah ieu mah osok sakapeung tara sakapeung kumaha mah kitu itu osok sakapeung asal sakapeung tara sakapeung dihitung cenah sekali ninggal teu salat ku Allah teh disimpan heula meme ka surga teh jadi ada cenah mana ya berat malaikat teh kungsi kata sekali sia teu salat
Kamana cenah Gusti ayo cenah urang manyang beula suuk teh kana rata teu lila salor ngan sampai saeutik sampai saeutik lah diolopkeun di neraka ngan geus sabab itu mah akhirat sampai saeutik aya mah dunia beda kumaha sampai saeutik di akhirat lamun diukurkeun kana ukuran waktu dunia al-fasanah 1000 tahun. Tuh, nilainya 1000 tahun. Jadi sampai tinggi akhirat teh. Sekali ninggal sholat. Kumaha jeung mangkaning aing loba katinggal. Ulama masihan ka urang. Sok ceuk sapalih ulama nu katinggal kodoan. Itu urang teh beres sholat lohor kodoan. Mata ceuk sapalih ulama haram cenah digawe pasunatan lamun urang boga kodoan yang wajib. Sok kodoan heula, kodoan urang. Kodo mah bebas. Urang tinggalin salat Isya di kodoan jam 10 atau jam 8 ame batur disebut duha cenah. Kodoan urang jam 8 he gae. Urang tinggal salat lohor di kodoan di peuting he gae. Bebas dina kodoan. Henteu kudu kieu kodo subuh dina subuh henteu kudu. Heg wae kodo mah di mana we orang urang lonangna sok kodoan. Malahan mah cenah jelema anu loba kodoaneun mah teu zaman loba kodoaneun teh ulah ulu-ulu acan sebenarnya. Ieu mah malepus urut jeung ngopi. Kodoaneun. Jadi kudu naon cenah ngodoan heula, kodoan heula. Ya berapa panjang lah kayak we tak kudu nama kodoan heula nu dimeunangkeun lagi cenah kecuali keur waktu urang usaha heng wae cenah keur waktu usaha mah lian waktu usaha mah waktu jam sare waktu jam pengumusyuk mah waktu waktu kodoan we cenah duduk matak almarhum ya sepuh jisim kuring Kang Haji Rantai Kang Haji minta mah 4 tahun tong kodoan jandorannya maruan terus maruan gitu we tak urang baheula sabaraha waktu sok kodoan beungpeun urang aya keneh naon waktu di alam dunia kodoan urang jadi adegeun salat atau sunah abdi mah adegeun salat anda jelema takwa moal cukup kumaha sageus naon mah kitu bakal diteangan tah naon perkara anu nyababkeun nyampurnakeun kana eta ibadah nyangan ilmu. Jadi sajabi jelema takwa mah sajabi ti sok ngalaksanakeun salat teh nu berurusan jeung salat bakal diteangan naon disebutna ilmuna salat. Abdi mah cenah alhamdulillah mah mingguan teh ge teu neangan ilmu diperbaiki naon bacaanana nu takwa. Datang ke kiai teh, datang ka nyawa teh, kajengan hampura teh, naon baru deui aing. Naon atuh? Ieu Fatihah pambandungan euy. Nah Fatihah abdi geus beres acan ieu teh. Keuna mah ieu hurufna, keuna idhar jeung ikhfana, kuring ieu. Teu nyaho ieu. Bakal kitu, pernah kan gitu. Boro-boro ngajak ka imah ajengan. Mun mingguan jadi petel sekali ewang ningang teh kabur. Lain hadir deui. Tajar mata gua bakal diteangan eta teh. Bi husni qiraah. Halus eta teh. Halusna abdi mah atos pernah cenah ngaos abdi mah di ahli qiraah. Jelema takwa mah cukup eta. Naon rukunna diperbaiki. Rukun model mana? Fi'li nu dipigawe ku urang sujud nu bener kumaha rukun sujud nu bener kumaha. Itu dicolok-colok gitu kan. Jadi ngaji teh ulah padilah unggul gitu. Dicolok-colok. Diberesan pikihna naon sujud mana nu bener mana nu teu bener. Sabab kalau di abdi ya da abdi teu pernah teh nyaho urang ieu mah. Dan bisi aya loba keneh sujud anu ramokna teu mikal. Kan kudu gitu teh. Kesujud jadi tahiyat. Loba keneh sabenerna mah nu digolerkeun. Ramona teh digolerkeun. Keur sujud teh sah teh sujudna. Naon mah kitu? Sabab mikalna eta suku ramo suku nalika urang teh sujud
eta jadi rukun. Tak perlu nikah teh. Ya teh cenah abdi mah heuraskeun bae nu penting mah nikah we. Nu penting mah kieu ulah dibayarkeun. Nu penting mah urang kitu we. Ya teh cenah kuatna ngan hijikeun bae sok sanajan hiji dina sabeula. Beda jeung atahiyat, atahiyat mah teh jadi rukun sing teu ditikalkeun ge teu naon. Tapi dina sujud eta urang kudu nikah. Lamun teu nikah teu sah sujudna. Lamun sujudna teu sah berarti salatna oge teu sah. Namun kitu rukun pancan hiji. Teu apa? Tak orang takwa mah diteangan eta teh. Tak ulang kita keneangan eta. Itu insyaallah urang mah kasub jelema takwa diteangan urang. Diteangan urang kieu rukun nu bener. Rukun nu bener. Tuh, tapi ka cek ulama, ieu punuk jeung ieu teh punuk jeung tongong urang teh, tapi ka rata ibaratna lah dari rata itu moal mungkin jika papan teh. Jadi ucapkan teuing ulah, lumpur teuing ulah, di urang teh kudu. Cek perasaan urang deui kudu diukur kade. Ukur, pengukuran tong lain. Jadi urang khas. Contoh kieu keruput. Kalau supaya keruput teh Pak. Semua. Kamu keruput. Jadi saya keruput teh. Itu dina ruku. Diseueur rukun-rukun teh. Takbiratul ihram kadang-kadang tak nalika takbir sok seueur keneh nu kieu. Allah. Jeung kita salat. Kare wa akbar. Mangka eta teh teu sah. Naon make kitu? Sabab rukun kauli, ari kauli teh kudu diucapkeun, kudu kadenge teh. Ucapkeun Allahu Akbar. Pan rukun daya fi'li, kauli, qalbi ge. Fi'li kudu digawe ku urang, model gerakanana ruku, sujud, tahiyat akhir, awal mah gawe diliwatna. Saeun poho moal urang poe kuduna 2 rakaat tahiyat kali-kali gede urang tenang tuh lamun geus lempeng ieu posisi tongong kudu pruk deui kainya mangka eta salat batal. Jadi mus urang geus lempeng mah ulah sok sanajan subhanallah subhanallah di eta urang mah mun kudu ngarti sapa batur geus lempeng tuturkeun ngan ge bilang mana rek uluk salam sunat ditempel ku sujud sahwi. Nu sujud sahwi urang cek urang subhanallah la yanamu wa la yasu 2 kesujudan. Teu geus kitu maca naon tahiyat deui assalamualaikum dadaek kanan diganjar moal. Uluk salam urang teh assalamualaikum geus kitu kare urang beres. Jadi teu kudu maca tahiyat deui. Di mana nu sujud urang bacana subhana malayanamu wa ayashu. Ya teh cenah teu bisa lah subhanallah akhlak we cara tadi. Teu bisa mah. Itu teu bisa mah urang subhanallah we cara tadi. Ya teh cenah subhanallah ogah ucapkeun repeh atuh mah. Penting sujudna. Ya teh naon mah kitu da eta mah baca da mah hukumna sunnah teh ka rukun kauli. Lu ke urang nya tak poho cenah teu ka jauh sujud sahwi henteu. Kumaha tana balikan di salat, tong balikan deui salat da eta ge geus ngan teu sampurna. Itu dina naon rukun urang salat jelema takwa mah teh diomeh naon aya salat. Ngan dibandungan ka abdi mah loba nu leungit eta. Teu jelema Allah Akbar sok itu. Padahal kauli ucapkeun deh Allah panahate sejak abdi atau niat abdi sholat maghrib 3 rakaat pada kiblat pandu karena Allah. Itu eta dina niat dina hate can beres eta ulah waqahu akbar. Mata pancangkeun dina lamna lapai Allah Allahu Akbar. Jeung saya mah teh ngangkat pandangan teh sabenerna akbar teh di dieu. Urang akbar teh di dieu. Iya, kuduna diurang teh Allahu Akbar. Kitu teh anu alus
mah nan bisi rek kitu mah ieu wae da teu naon da eta mah kadar sunat. Sugan moal eta mah moal diangkatkeun aing rek dong Allahu akbar. Tong wae leungeun teu naon da sunat. Dihukum ngangkat pandangan mah sunat ngan kurang diperhatikeun poinna tah ngucapkeun kalimat Allahu akbar kudu ka kuping ku cekil urang. Bari lain dina hate dan hate makna niatan. Niat can beres mangka akbar ulah wa beres. Atosna atos abdi mah eta mah diberesan. Jelema takwa moal keneh puas. Sabab jelema takwa moal puas dina ibadah. Tinggali para ulama. Teu aya subuh dina salat henteu. Para ulama derderan salat naon mah kitu ditingkatkeun. Wajib dia diraksa di dedetan busuna. Dedetan busuna beres teh salat isya langsung jelema takwa makana ba'diyah da teu wareg. Gitu asa tergenah salat langsung ba'diyah isya. Beres na ba'diyah isya ge jelema takwa mangke geus kasayang dilangsungkeun kana witir. Goreng-gorengna sarakaat. Itu mujuhna napi geuning nyontoan para ulama geuning sok nyontoan di mana sabada tarawih sok hiji 3 2 rakaat pertama duluy sarakaat dina goreng-gorengna sarakaat urang atuh 2 rakaat urang teh bisi kagok mah hiji naon kitu ganjaranna saha jelema anu migawe salat witir 2 rakaat mangka eta jelema ku Allah dipasieun ganjaran sarua jeung ibadah di subuh. Padahal jelema mah ngacik. Padahal jelema mah ngacik tapi ganjaran boga sarua jeung ibadah di teh sapenting eta 2 rakaat. Eta cenah teu kuat, ahli teu kuat, embung. Namun mah kitu nyebutkeun teu kuat mah asa ngacabrul. Namun mah kieu cabrulna kieu menyang bulan puasa kuat. Bulan puasa mah beuteung lapar ti urang mah. Tuluy nalika rek tarawih urang wareg, tapi eta kuat geuningan 23. Tapi kunaon ari tas sisa di hari-hari biasa menang prek. Witir teh menang ditinggalkeun. Hikmahna kunaon? Hikmahna cenah ku Allah. Hikmah tina urang sok lamun ngadawang teh eta witir ku Allah digamplangkeun dina urusan ekonomi. Paingan tuntutan urang ekonomi. Kunaon kitu? Witirna ge dieureun. Geus hade ta ekonomi eureun witir buntu deui kitu urang. Tah dawang buntu tuluy ibadah teh sarua yang beneran ibadah saeutik. Jelema takwa kok bakal naon teu bosen. Dayang-dayangan kesempurnaan mual narasa wareg dina ibadah diteangan ilmuna diteangan geus beres diteangan ditaekeun deui naonana salatna lain ngumpul wajib sunatna ge dipigawe itu jelema alhamdulillah cenah atos abdi mah eta ge sunatna ge berjamaah di lomba takwa mah selalu di masjid naon mah kitu pan nabi la sholata rijal masjid ila fil masjid kesampurna sholat datang masjid kecuali kudu di masjid. Jadi kesampurna lain desah kaya. Urang teu ke sholat eta. Tuh di imah lain desah. Sahwa ngan teu sampurna. Jam naon atuh nyeun masjid deui moal imah kaya. Geus we urang make pulsa. Jam naon? Namun kitu masjid teh cenah juga da Gusti Allah. Ngalahna kali kampung teh ketika teu dipake. Aku juga ya sejarah Nabi kita ngabongkar masjid. Kunaon mah gitu? Eta masjid teu dimanfaatkeun. Manfaatkeun. Urang terlampah ku Allah diganya. Beres Nabi mah naon? Salatna ge cenah selalu di masjid. Naon make kudu di masjid? Di masjid mah pan goreng-gorengan duaan masuk air. Itu hari maghrib masuk. Wah, minum di mana-mana. Subuh kao. Urang besok aya. Tadi mana urang selalu berjamaah, maka urang bakal boga harga mata jelema takwa mah sok selalu berjamaah. Ameh naon? Boga harga. Oh, geura dieu geuningan MC jamaah
sadayana musim kuing dihormat. Ya MC dia udah itu dihargai, disukan paling di sawah itu mah. Kalau bapak musim kuing dihormat, mau gitu mah. Udah aja nama kayak ngomong gitu, sabab jawabannya urang ke berjamaah jadi tanda takwa muka dua teteh jeleman sok laksanakeun salat 5 waktu komok bari jeung berjamaah. Nah, mudah-mudahan sing adu manfaat khusus kangge jisim kuring kumina kangge wadi sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau kau tonton subscribe, like and share.